piti. Lain. Sok cing. Sok. Nya kidung. Kidung keut. Sok cing pangkatan cobaan kurebab sugane apaleun keneh. Ajajal sora. Sing aya sora mentong. Kade kajak tripping keneh. Sok Bandi. Puji syukur kayang aku menyuaparin rahmat rahim gerap bayar teh Nya. lupa parin rahmat rahim Tesangka keneh di jam genah keneh sora teh. hidung kayu ning rah kayu waluya jati gerap bayar teh anu bagus Alhamdulillah. rah kayu mah waluya jati kidung bayu ning rah kayu waluya jati bayar teh anu mana Iyo aya. anu bagus waluya mah waluya jati ti kamana si iti hidung bayu Aduh, irayu enak asik kidung. asik enak asik enak asik Geus sok amin ya rabbal alamin. amin ya robbal alamin muga Gusti na kayungan Manehna nu tripping tigina tuh. Boa. Aya kana kitu ya mah Pak RT. Pas lah. Boa ieu mah anu tripping teh boa biijem. Geus katingali. Boa memutar balikan fakta. Aya kana kitu. Maneh biijem anu tripping nyalakeun ka ya Pak salakina. RT bisi nyaman ya Pak kuring RT. mah lain tripping Pak RT Nah, aya bieu aya aturan kidung kana barang berejeng teu puguh. kuring mah edan anya Bakat berarti mah Pak RT nya. Aya kidung enak-enak asik-asik teu puguh. Da aya nama kieu nya geus eta kapake keneh. yo Pak RT Nya, kumaha? sokan aya di ieu da di besting salaki kuring Besting teh naon? Di best. besting eta tukang lauk teh tukang lauk kurang ieu teh di laut Nelayan. nelayan Nah, besting. Tamak meureun. tambak udang Oh, tamak udang. Diskotik meureun. Meureun. Nu tripping mah tara di tamak udang. Di testingan juga ngorek. Yo, Cor. ayana teh di diskotik, nya di pub, di Night club. net club. Itu Naon net club? nyao Naon? teh nyao pagi negara rideug. Paragi negara rideug ka negara rideug. aing loba nu gara hideung bae Asok Nah, kangetan. osok itu kan net club. Pak RT parejek naroskeun ya lantaran eta biayana gede. Nya. Sugan banana berisikan cepot teh. Nya da mahal eta teh. Nah, aya nu mangmeulikeun. nyaduka teuing Pak RT Sugan kalengitan di imah. ye cengcelengan eta cengcelengan kuring eueuh Oh. copet tukang cepot Dicopet tukang nya cepot. samalama manehna geus beak-beakan Ari eta jas anu hideung nu sok dipapake ku biijem ka mana tah? eta dijual Ada celana lepis nu ti abdi. calana anu ti Pak RT dijual Ai celana jero ijem. calana jero dijual samalama kuring oge rek dijual geus laku sabora Ari besa baju anu dibawa ka nu hajat nih mukena dijual. nya bapak dijual eta ku Kalewihan. Mukena teh eta mah nyaan sagala panguruskeun dirampit Pak RT Eta mah kieu nya. kuring eta mah beresan geus Lain masalah beresannya. Eta mah geus kaleuwih bener-bener eta mah geus disebutna teh geus over. Nah. Geus overdosis lamun kitu mah. ngabahayakeun. Geus ngabahayakeun. Sok ayeuna mah bijem sok ti heula engke abdi nuturkeun. nya Pak Sok. RT ulang tuh Pak RT ka Bari jeung lamun bisa lamun aya paribasa geuning geus ngedrop. Sok itu tara. ngedrop Lamun nyebutkeun alah geus ngedrop gitu. Lamun geus ngedrop teh berarti manehna teh geus rada sadar. oh duka Geus rada sadar. Kudu sing paring pen we. Tah sifat naon kene?
tripping nanti obatna geus berkurang. Lamun kieu neken deui berarti teh ngadahar deui. Eta teh. Heeh. Matak lamun manehna geus ngedrop, lamun aya nu diharupkeunana eueuhkeun. Gitu. Sok ayeuna mah bijem ti heula engke abdi jeung Pak RT. Enggak. Nah maneh teh can balik kene wayah kieu ema sedengkeun ieu pigawean teh di dieu loba ema meuni kamalinahan teuing maneh teh ema babarengan si ema teh jeung Jang Udin babarengan jeung si Saswa kawin ka Doma kawin ka Hurang dikawin Kasir ema nah maneh teh nyaho Hurang kawin jeung Kasir eta teh pamohalan babu geus baralik tukang gamang lieur neneangan babu ema eta kacamata hideung ema maneh teh bari budak hideung jeung peuting tengah peting jumplang jempling sakitu poek ema di kacamata hideung wae nya di kacamata hideung ema dunya nepi ka geus kieu ye ku teuing para roek nya peuting di kacamata hideung ema jeung tibatan maneh ulin ti peuting bari jeung gigi degan mah ema mending kacang useup kalewo Kakang Rama mancing baturan si Mamang Bohim si Kakang Musteng atawa menta gawe kaitu Kakang Haji Opik Pauturohman digeger sunten maneh di dinya nyetak buku eta nepi ka kararitu nya Mang Adul Sumang punten sim kuring sanes ngaganggu sanes ngaruksak bongan di dunya ayeuna geus kieu kaayaanana kataji gitu geus lalieur kaayaan ngelingan sakur-sakur pangeling-eling sanajan tina lagu anu datangna ti Dul Sumang kudu digugu ulah ditingali eta ulah didenge laguna ulah ditingali bentuk rupana tapi dengekeun papatahna pangeling-eling kanggo generasi anu penerus kangge generasi nu panerus supaya ulah nepi ka terlibat kana barang-barang anu model kararitu cilaka sabab naon mental bangsa urang bakal ruksak di mana geus mental ruksak babari datang serangan musuh bro pasti anu bakal ngaruksak negara di ieu nagara deudeuh teuing ampun teuing para pemuda